cenah ari hasil joget jeung gagarawakan teh cenah pernah bayaran sabaraha eta ku aing ayeuna dijelaskeun aing pernah bayaran 5 kali di Facebook Pro. Konten aing selama 1,5 tahun leuwih lah aing tadi nama orang teh mau promosikeun dagang sebenarnya mah. Tapi ningali batur keber wae euy ngalawae dolar tah. Jadinya aing mulai aktif nama. Gajian pertama orang sebelum dimonetisasi gajian pertama teh 1.400.000, gajian kedua 480, gajian katilu 520, gajian kaopat 400 deui, gajian kalima 480. Aing mah jujur we eta gajian aing tina saweran. Lolobana mah tina saweran, tina monetna mah nu ayeuna mah sarareutik soalna 0,01. Tah yang maraneh anu ngararonten ayeuna heueuh ulah loba mikiran dolar lah, posting we terus. Dalam mikiran dolar mah sia teh gelo goblok ke dituna teh. Lamun terus we posting aduh. Dodol ngesot ulah kitu ulah. Pokona mah jadikeun hobi heula we terus. Ulah loba mikiran ningali jam tayang, mikiran dodol ulah eta teh piceun anjing jauh-jauh nu kitu teh nu penting mah aing sebutkeun hobi we. Da kege semakin berkembang akun semakin HD mah komo dibere maraneh FYP mah aing aduh senang pisan komo daek geus FYP daek nyalin anu pemula tadi lemur maneh ame ngaronten kabeh. Ulah sampai anak kampung teh ararinit kakararota ngejedog hiburan loba batur teh ngeunaheun banyak teman banyak rezeki montong pelit kana ilmu sia teh sakitu hunggul lah ti aing mah urang ge ieu teh pemula sarua keur ngarintis keur ngaproses mata babarawakan kieu teh aing teh. Assalamualaikum, salam kenal lah dari Tasikmalaya, selalu berjaya sahabatku semuanya seluruh dunia.